ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak piripuheun. Geuning usaha ge ribu. Goblok. Kieu we atuh ye, kieu we ye. Abe si lain jadi ubar, jalan ka sawarga marumit. Eta we pikiran. Rumpil. Kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara malangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngewujud tanpa pengorbanan. Oh iya menjalan ke nerakanya babari harurung harerang pikabi tahun dulu jam teu nyaho yo jurali teh urang teh mode abdi gitu budak orang baheula bogoh ka kolot. Eta teh nafsu, nafsu. Hari geus bageuning Hare-hare pagi oge nongong we. Jawab ku antara sudah keur noron gitu. Udah marah. Tak itu dulu jangan. Oh jadi ente kudu sampun gemblengna bener urang teh usahakeun kitu. Ngan ekosistem pake tah urang teh asa berat teh kana bener jang. Pek pecaka cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh. Pek ulah keluar di masjid. Berang puting. Ku rasul ge disarek geuleuh. Kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana aya ikhtiar panghadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal kita we beulana patokan urang tah teh patokan teh nu kitu kitu we patokan moal sia kopi we siling teh cicing leunan. Ya, ieu kopi maloba. Teteh nu usaha, teteh ieu karunya sarua we jeung urang. Bulan carekan kan. Heeh, euy. Nanyakeun agama efek kitu deui. Eta adat teh. Tukang kopi teh boga anak pamajikanana bae dituna mah. Yang nafkah. Da kudu dahar meureun. Jeung tibatan maling mending dagang kopi. Kitu jang geus heulanan sepi ka jajang. Di mana aya waktu samude. Di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat jeung dewek datang ti peuting. Urang ngobrol. Urang panggihkeun sajeun tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si laing. Hah? Siapa? Oh nyata keunai pangkat urang mah pangkat rakyat nya nya. Heeh. Eta nu galalede gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana. Ongkoh di negara teh agama teh aya menterina. Ai kitu, tapi na buat lawan korupsi. Mending geus eueuh khawatir. Ai paniatanana mah nanyaahkeun negara jeung ka masyarakat teh Pak, teh ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa.
komitmen awal di kehidupan komitmen awal dan akhirnya kayak itu udah teteh sungul khotimah dan gitu goreng katungtung nakeun lain orientasi nah dek mah karena kakawasaan lamun panginitan anak bener-bener mah rek jadi medium ya mana lain dek usaha berkabenggaran pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan nah borangan sieun ku jurig lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong halus duit rakyat duit negara dihakan teh si sapi je ai pagi kabur akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh leuh lamun akang dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing ya teuing bakal leuwih akang mah ulah wakak kitu kana antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur sama bilatungan tapi jelema mah saja bati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewa bener oh begitu ya terima kasih atuh dawala atas perhatiannya kembali nah itu jak kaja nama orang balik we kana pokok orang salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa ngan mi HP eta hate lamun si lain dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh bisi ka doktrin bisi aya nu nyuci otak dar we sia teh ngabom atawa bunuh diri tong boronya ka diri batu diri sorangan geus dari pikajaan dosa gede eta teh gede dosana teh leuwih apa jihad alah jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si lain nah sia teh menika malinaan kaleuwih teteh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuwih nah sia teh udah beda jeung urang ngagamanan mata perlu dibom gitu si goblok aku ibu-ibu pikirannya ai batur bom nanti jadi bom eta nu moal ngebleduk oh iya bom hukum jadi hate teh kudu dibom tapi hukum lain ngabom batur mending bawa awak di bawah aku awakmu